kasempatan ieu abi bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan lingkungan. Dina poe Minggu 18 Mei 2002 kejadian pulang sampah plastik lumangsung di Desa Sukamaju, Kabupaten Bandung. Kejadian numpukna sampah plastik ayeuna beuki ningkat di sababaraha tempat. Utamana di lingkungan padukuhan warga. Salah sahiji contoh kejadianna aya di hiji desa, di mana saluran cai jadi mampet sabab loba runtah plastik nu dipikeun sagawaya. Akibatna nalika hujan turun cai ngalember ka jalan. Belum ka imah warga nepikeun nyababkeun banjir leutik. Nunggurkeun keterangan warga satempat, masalah ieu lumangsung sababaraha bulan ka tukang. Senajan geus aya tempat runtah, masih kene aya jalma nu bikin sampah ka walungan jeung ka sisi jalan. Kaayaan ieu ngajadikeun lingkungan jadi kotor, bau, sarta henteu sehat keur masyarakat. Pemerintah desa jeung warga tuluy ngayakeun gotong royong pikeun ngabersihkeun lingkungan. Salian teh eta warga oge dipapatahan supaya leuwih sadar kana pentingna ngajaga kebersihan jeung ngurangan pamakaian plastik sakali pake. Ku ayeuna kajadian ieu dipihareup masyarakat bisa leuwih paduli ka lingkungan, sabab kebersihan lain ukur tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab sadayana. Nuhun sakitu wae watana tiasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pemirsa tepang deui sareng kami dina warta dinten ieu. Simkuring bade ngadugikeun hiji informasi anu ayeuna janten perhatian seueur masyarakat. Aya hiji video anu viral di media sosial anu nunjukkeun seorang panumpang kareta api nuju masak mie di jero gerbong nganggo kompor listrik. Kejadian ieu langsung narik perhatian warganet sabab dianggap biasa ngabayakeun keselamatan salami perjalanan. Numutkeun keterangan ti pihak PT Kereta Api Indonesia Tenapi KAI, masak di jero kareta henteu diizinan. Hal ieu lantaran tiasa nyababkeun resiko kebakaran sareng ngaganggu kenyamanan panumpang anu sanes. Salian teh eta pemakaian alat listrik pribadi tanpa izin oge henteu kenging dilakukeun pihak KAI teras ngingetan ka sakupama panumpang. Sangkan salawasna taat kana aturan anu parantos ditangtukeun. Ku cara kitu keselamatan, keamanan, sareng kenyamanan salami perjalanan tiasa dijaga babarengan. Kejadian ieu janten pangeling-eling pikeun urang sadaya aturan anu aya di fasilitas umum kana dipatuhi demi kepentingan sareng keselamatan sadayana. Sakitu wata anu tiasa kami dugikeun dina kasempatan ieu. Mugia informasi ieu tiasa nambihan wawasan sareng janten pangajaran pikeun urang sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanana dugi ka tepang deui dina warta salajengna. Wilujeng naraskeun kagiatan wilujeng enjing. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui di saluran berita urang sararea sareng abdi Widya Ambayasa. Dina waktos ieu urang bakal ngabahas kaayaan lalu lintas panganyarna di salah sahiji jalur utama Jawa Barat, nyaeta jalur selatan Nagreg anu dadeueun macet parah. Para pamirsa, kaayaan arus lalu lintas di jalur selatan Nagreg Kabupaten Bandung parantos ngalaman kemacetan anu kacida parahna. Antrian kendaraan roda 2 atau roda 4 katingal ngular panjang. Komo nepi ka manjang sekitar 5 km. Ngamimitian ti kawasan Jalan Cagak Nagreg dugi Kalimbangan. Lonjakan volume kendaraan ieu lumangsung kana numpukna para panyawang anu mudik susulan sarta masyarakat anu bade arulin ka tempat wisata di wewengkon Priangan Wetan sapertos Garut, Tasikmalaya, jeung sabudeurna. Salian ti volume kendaraan anu meuweuh seueur, kontur Jalan Nagreg anu nanjak jeung nikung oge ngajadikeun kendaraan kedah ngirangan lajuna.
Numutkeun data ti Dinas Perhubungan, kendaraan anu ngalangkung teh naik hampir 40% ti poe biasana. Pikeun ngungkulan kemacetan anu beuki parah, pihak kepolisian ti Satlantas Polresta Bandung parantos ngalakukeun rupa-rupa rekayasa lalu lintas. Salah sahijina nyaeta ngalaksanakeun sistem one way atawa searah secara sepenggal jeung kontraflow secara situasional. Ieu lengkah ditewak sangkan kendaraan ti arah kulon nyaeta ti Bandung atawa Jakarta tiasa ngalir langkung gancang serta ngebedah titik-titik simpul kemacetan. Petugas di lapangan ngantepkeun pepeling kasakomna pengendara supados tetap sabar, mulasara keselamatan serta pastikan keayaan fisik sareng kendaraan dina kaayaan anu sae, utamina kanggo anu nganggo motor supados teu nyandak muatan anu berlebihan. Mung sakitu berita anu tiasa kapidangkeun dina waktos ieu, abdi Widya Ambayasa pamit undur diri, hatur nuhun kana perhatosanana. Jeung wilujeng tepang deui dina berita salajengna. Sampurasun. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para guru sareng rencangan sadayana. Perkenalkeun nami kuring Tiara Herdiani. Dina kesempatan ieu kuring bade nampikeun hiji warta geunaan bebersih lingkungan sakola anu kacidana pentingna pikeun urang sadayana. Dina poe Jumat tanggal 25 April 2026 sakumaha warga sakola SMA Harapan Bangsa ngayakeun kegiatan kerja bakti di lingkungan sakola. Kegiatan ieu dimimiti ti jam 7 nepi ka rengse. Kegiatan anu dilaksanakeun ngagawekeun bebersih rohang kelas. Sakola tanaman nepi solokan di bendera sakola. Sajabat ti eta aya oge kegiatan pisakeun runta argonik jeung argonangit sedangkeun leuwih gampang dina pengolahan. Nuhunkeun keterangan ti kepala sekolah tujuan dina kegiatan ieu teh lain saukur ngajaga kebersihan tapi oge pikeun nuhunkeun kasadaran siswa sedangkeun leuwih paduli kana lingkungan. Ku lingkungan anu bersih proses diajar oge bisa langsung kalaya leuwih maraneh jeung sehat. Para siswa katempona aktif jeung gawe bareng dina laksana. Tugasna masing-masing ieu dilanjutkeun rasa tanggung jawab jeung disiplin dina tumuhun dina diri siswa. Ku ayeuna kegiatan ieu lingkungan sakola jadi leuwih bersih, rapi jeung geunah dipandang. Dipiharap kebiasaan ngajaga kebersihan ieu bisa terus dipiara di sekolah, di lingkungan imah. Nuhun kana parantosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadaya. Alhamdulillah dina deungeut ayeuna urang henttiasa patepung leuwung deui ngabagi warta kabalarea tepangkeun simkuring Cynthia Devia dina program Warta Sunda. Aya hiji warta anu bade didugikeun ka pamirsa tina 5 menit kapayun. Angin puting beliung narajang Sukabumi. Bencana alam, angin puting beliung, parantos, narajang, permukiman warga di Kampung Cibitung, Kelurahan Cibeulem Hirir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu sore 2024. Ieu kajadian anu dumangsud dina dinten kamari. Kamari teh ngakibatkeun warga imah raruksak, utamana di bagian atapna. Dina sababaraha video amati ti warga katinggali angin puting beliung narajang pekampungan warga di Cibitung, Kelurahan Cibeulem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Angin ku gedena nepikeun ka ngahabeurkeun suhunan imah jeung warga paciweuh kasieun. Angin datang ti belah kaler ka belah kidul ke panun poe caang. Salian ti ngaruksak hatep imah, hiberna oge angin anu tarik ngabalurkeun sababaraha tangkal badag. Runtuy tuluy ningali kabel listrik jeung jalanan warga. Janten aya 36 imah warga anu ruksak ku peristiwa eta. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa dipikahatur. Mangrupi informasi dinten ieu.
Simkuring Sintia Devia Seja amit mungkur amit pundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, penegdi sareng abdi Sinta Lispiani dina acara warta dinten ieu. Bade ngadungikeun hiji informasi nyaeta pangaruh pamakean gadget kana pola sare jeung konsentrasi siswa. Dina zaman modern kiwari, gadget sapertos handphone, tablet, jeung laptop geus jadi bagian penting dina kahirupan siswa. Pamakean gadget teu bisa dipisahkeun tina kagiatan sapopoe, boh keur diajar, boh keur hiburan. Salah sahiji pangaruh anu kaciri nyaeta kana pola sare siswa. Loba siswa anu ngagunakeun gadget nepi ka peuting, saperti main game, nonton video, atawa ngakses media sosial. Hal ieu nyebabkeun waktu sare jadi kurang jeung kualitas sare oge turun. Padahal, sare anu cukup kacida pentingna pikeun kasehatan awak jeung pikiran. Salian ti eta, pamakean gadget anu kaleulewihi oge mangaruhan kana konsentrasi diajar. Siswa anu kurang sare biasana bakal ngarasa capek, tunduh di kelas, sarta hese fokus kana pelajaran. Sanajan kitu, gadget oge boga sisi positif lamun dipake kalayan bener. Gadget bisa ngebantu siswa dina neangan bahan pelajaran, diajar secara online, sarta nambah wawasan. Kukituna, anu penting teh nyaeta kumaha cara ngatur waktu dina ngagunakeun gadget. Peran kolot jeung guru kacida pentingna dina ngawas pemakaian gadget. Siswa kudu diajarkeun disiplin waktu, utamana ulah ngagunakeun gadget samemeh sare, sarta leuwih ngutamakeun istirahat anu cukup. Kukituna, urang tiasa nyimpulkeun yen pamakaian gadget boga pangaruh anu gede kana pola sare jeung konsentrasi diajar siswa. Lamun dipake kaleulewihi, bisa mawa dampak anu negatif, tapi lamun dipake kalayan bijaksana, bisa jadi alat anu mangpaat. Mugi urang sadayana tiasa leuwih bijak dina ngagunakeun gadget bikin kahirupan anu leuwih hade. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelanjeng enjing nur sadaya, kumaha damang, mugi orang sadaya aya dina kaayaan sehat jeung salawasna, dipaparin kelancaran dina sagala kegiatan. Kapanggih deui dina warta basa Sunda nu bakal nepikeun rupa-rupa informasi penting jeung aktual. Dina kasempatan ayeuna, urang bakal ngabahas ngeunaan ratusan siswa di Bandung nu diduga karacunan saenggeus dahar program makan bergizi gratis atawa MBG. Ratusan siswa di SMP Negeri 3 Bandung ngalaman gejala keracunan saat dahar di Salasa 28 April 2025. Saenggeus dahar, sababaraha siswa mimiti ngasal lieur, nyeri beuteung jeung seueuh. Aya oge nu diare nepi ka kudu dibawa ka puskesmas jeung rumah sakit pikeun dipariksa ku dokter. 2 orang guru oge dilaporkeun ngalaman gejala nu sarua. Saenggeus kajadian eta, pihak sekolah langsung ngalaporkeun ka Dinas Kesehatan. Daharan MBG dipariksa di laboratorium pikeun nyaho penyebab pasti keracunan eta. Program MBG di sekolah eta oge dieureunkeun heula sementara waktu supaya kaayaan aman. Pamarentah mihareup kajadian siga kieu teu kajadian deui jeung kualitas daharan pikeun siswa bisa leuwih dijaga. Dulur sadaya, tina ieu kajadian urang bisa nyokot hikmah yen kabersihan jeung kualitas kadaharan teh penting pisan pikeun kasehatan. Urang oge kudu leuwih ati-ati dina ngolah jeung nyayagikeun dahareun, utamana pikeun barudak sakola. Kitu warta anu tiasa ditepikeun dinten ieu, mugi informasi tadi tiasa nambahan pangaweruh jeung manfaat keur urang sadaya. Hatur nuhun kana waktu jeung perhatosanana. Nepang deui dina warta salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang pamirsa Simkuring Raisya. Bade ngadugikeun informasi ngeunaan pangwangunan masjid di SMA Negeri Hiji Nagreg.
SMA Negeri Hiji Nagreg mangrupikeun salah sahiji sakola anu aya di Jawa Barat, khususna daerah Kabupaten Bandung. Pangwangunan masjid di SMA Negeri Hiji Nagreg ngabogaan tujuan pikeun merenahkeun tempat ibadah sapopoe siswa siswi jeung guru. Pangwangunan ieu nyaeta renovasi masjid saacana pikeun digedean jeung leuwih dimerenahkeun. Alhamdulillah pembangunan masjid SMA Hiji Nagreg sesuai rencana, sesuai rencana. Insya Allah akhir nanti progresnya tos 80%. Upami ayat pandangan insya Allah stasi Juni ini selesai ya tuntas pembangunan mudah-mudahan di stasi ini kita belajar baru biasa keanggung baru sangat luar biasa Sakitu wae anu tiasa kusim kuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para pemirsa tepangkeun wasta abdi Narya Nurul Sipa dihandap ieu sim kuring bari ngadugikeun warta basa Sunda ngeunaan pergaulan bebas anu ngawangkung. Pergaulan bebas kiwari jadi salah sahiji masalah sosial anu sering ngajadikeun di kalangan nonoman kurang pengawasan ti kolot jeung pengaruh lingkungan ngajadikeun sababaraha nonoman gampang kabawakeun hal-hal negatif. Pergaulan bebas bisa mawa pengaruh goreng karena kahirupan nonoman seperti bolos sakola, menggunakeun narkoba, nginum minuman keras, nepi ka ngalakukeun tindakan anu ngalanggar aturan. Salian teh eta media sosial oge kadang jadi salah sahiji faktor anu mempengaruh pola pikir nonoman namun teu dipake kalayan kabijaksanaan. Guru jeung kolot miboga generasi peran penting dina pendidikan jeung ngawas budak sangkan teu salah milih babaturan nonoman oge kudu bisa milih lingkungan atau hade sarta ngesian waktu ku kagiatan anu positif seperti olahraga diajar atawa miluan organisasi sakola. Ku ayana gawe bareng antar kolot guru jeung masyarakat pergaulan bebas di kalangan nonoman dihandap bisa kurang nonoman minangka generasi penerus bangsa kudu bisa ngajaga diri jeung miboga paripolah anu hade pikeun ngahontal masa depan anu cerah. Kitu wae warta ti sim kuring hatur nuhun kana perhatosanana dugi ka tepang deui di warta salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen para pemirsa, dina kesempatan ieu sim kuring bade nepikeun hiji warta ngeunaan kejadian banjir anu kajantenan di sababaraha wewangkong sanggeus hujan gede ngaguyur ti sore nepi ka peuting. Hujan anu turun kalayan tadi salila sababaraha jam nyebabkeun sababaraha jalan jeung imah warga kabanjiran. Cai mimiti naik kira-kira jam 7 peuting serta asup ka imah warga kalayan janguna cai sakitar 30 nepi ka 50 cm. Numutkeun katerangan warga satempat banjir ieu disebabkeun ku saluran cai anu teu lancar lantaran loba runtah anu nyumbat. Saen ti eta hujan anu turun terus-terusan ngajadikeun cai hese surut. Kayaan banjir ieu loba kagiatan warga anu kaganggu sababaraha warga teu bisa indit digawe lantaran jalan teu bisa dilewatan ku kendaraan. Barak sakola oge kapaksa diajar di imah. Loba barang rumah tangga seperti kasur, parabot dapur jeung barang elektronik anu kakeum ku cai. Pamarentah setempat jeung petugas tanggap darurat geus turun langsung ka lokasi pikeun ngabantosan warga.
Bantuan anu dipasihan nyaeta dahareun siap saji, cai bersih, jeung tempat pangungsian sementara. Sajabat ti eta petugas oge ngabersihan saluran cai supaya cai bisa gancang surut. Warga dihimbau supaya leuwih sadar kana pentingna ngajaga kebersihan lingkungan serta ulah micen runtah sembarangan supaya kejadian seperti ieu teu kajadian deui. Dupi ka ayeuna kaayaan banjir geus mimiti surut serta teu aya korban jiwa dina kajantenan ieu. Sanajan karugian material diperkirakan cukup gede, mugia urang sadayana leuwih paduli kana kabersihan lingkungan. Sangkan hirup leuwih aman jeung nyaman. Hatur nuhun kana parantosanana Wilujeng Sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa. Sim kuring lipia bari ngadugikeun informasi ngeunaan pembangunan masjid di SMA Negeri Hiji Nagreg. SMA Negeri Hiji Nagreg mangrupikeun salah sahiji sakola anu aya di Jawa Barat, khususna daerah Kabupaten Bandung, pangtungtungna. Pembangunan masjid di SMA Negeri Hiji Nagreg ngabogaan tujuan pikeun merenahkeun tempat ibadah sapopoe siswa-siswi jeung guru. Pembangunan ieu nyaeta renovasi masjid sarta acana pikeun digedean jeung leuwih dimerenahkeun. Ku kituna, hayu urang langsung ka lokasi pembangunanna. Ningali kaayaan langsung di lokasi pembangunanna. Baik, abdi lipih di dieu ngawartoskeun yen di lokasi pembangunan masjid SMA Negeri Hiji Nagreg. Proses pembangunanna lumangsung hampir 80% rek. Tinggal ti luhur anu tacan kena ditutup. Teras pembangunanna masih kena lajeng. Cobi taroskeun ka salah saurang inohong anu aya teh di lokasi. Jadi dia salah sahiji inohong pikeun diwawancari. Kumaha kaayaan pembangunan ayeuna sabaraha lebih deui pikeun bakalek. Alhamdulillah pembangunan masjid SMA Hiji Nagreg sesuai rencana. Insya Allah ayeuna teh progresna tos 8%. Upami teu aya pandangan insya Allah stasi Juni ini selesai dan tuntas pembangunan kita. Mudah-mudahan stasi Juni kita belajar baru biasa keanggo lebih baru sangat berbeda sama bikinan tersebut. Baik, sakitu wae informasi di tempat lumangsungna. Urang barikeun deui ka studio. Mung sakitu wae warta anu tiasa abdi duduhkeun, mugia manfaat kanggo sadayana. Abdi Livia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa kasugri nutumanina wilujeng patepang deui sareng simkuring lintang prameswari Parapasi dina Raraga Warta Sunda dinten ieu. Warta utama dinten ieu nyorot ngeunaan parobahan paripola sarta ngaronjatna kasus kanakalan remaja di kalangan generasi Z atawa Gen Z. Pangaruh teknologi digital sarta kurangna pengawasan disepu disebat-sebat janten salah sahiji cukang lantaran anu paling dominan. Majuna zaman di era digital ieu tetela tesalawasna mawa pangaruh anu positif. Dumasar kana data anu dikaluarkeun ku pihak kepolisian sarta dinas sosial anyar-anyar ieu angka kanakalan remaja di wilayah Jawa Barat nembongkeun undakan cukup
nepi ka hariwangeun. Kasus-kasus sapertos tawuran pelajar, balapan liar, dugi ka nyebabna konten-konten kekerasan serta cyberbullying ayeuna seueur dilakukeun ku barudak anu yuswana masih di handapeun umur. Numutkeun ahli psikologi keluarga Dr. Hermawan, paripolah ieu seueur dipangaruhkeun ku naon anu ku aranjeunna ditinggal dina handphone unggal dinten. Gen Z anu hirupna teu tiasa leupas tina media sosial sering pisan niron hal-hal negatif demi keinginan pengakuan atanapi eksistensi ti sakancanganana. Pihak sekolah serta pamarentah daerah sabenerna tos ngalakukeun rupa-rupa tarekah sapertos ngaayakeun peueuhunan hukum ka unggal sekolah serta razia handphone secara rutin. Nanging hal ieu tangtosna moal cekap upami teu aya kerjasama anu taboga lingkungan keluarga. Kukituna para sepuh diperedi supados langkungna haneuteun dina ngaping sarta ngawas sagala rupi kagiatan murang kalihna, boh di dunia nyata boh di dunia maya. Sakola tiasa ngatik nanging keluarga anu janten benteng utama pikeun moral barudak generasi penerus bangsa. Mirsa, warta tadi jadi panutup dina lawungan urang dinten ieu. Simkuring Lintang Prameswari Parapasi sarta sakumana kru anu pancen amit mungkur amit mundur. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkeun wasta abdi Kirana Nur Aulia Trianto di dieu bade ngadugikeun warta dinten ieu. Warta anu didugikeun ku simkuring nyaeta kajadian banjir anu kajantenan di sababaraha wilayah padumukan warga. Saenggeus hujan turun kajadian intensitas anu luhur salila sabaraha jam dina sabaraha dinten katekang. Ai banjir katinggali ngagenclang nepi ka ngareureuh jalan utama sareng asup ka jero imah warga. Kaayaan ieu nyebabkeun kagiatan sapopoe warga kaganggu. Numutkeun keterangan warga satempat, salah sahiji penyebab utama banjirnya eta saluran cai anu mampet ku runta sehingga saluran cai teu lancar. Salian ti eta, curah hujan anu luhur oge nambah volume cai nepi ka ngaluber ka pamukiman warga. Akibatina kejadian ieu, sababaraha warga kapaksa ngungsi ka tempat anu langkung aman. Karugian material oge teu tiasa dihindari lantaran seueur barang-barang anu kakeueum ku cai. Pihak pamarentah satempat oge dibantuan keluarga parantos ngalaksanakeun upaya pananganan di antarana bebersih saluran cai sareng ngabantuan warga anu kapangaruhan. Pamarentah oge ngelingan ka masyarakat supaya langkung disiplin dina ngajaga kebersihan lingkungan, utamana henteu micen sampah sembarangan pikeun nyegah kajadian sarupa kajantenan deui. Sakitu wae warta anu tiasa disanggakeun dinten ieu. Wilujeng tepang deui dina warta salajengna. Hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng patepang sareng simkuring Keisha Kamila Putri dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta banjir ngarempak dayeuh kolot ribuan warga kakeueum. Banjir deui ngalada wewengkon dayeuh kolot Kabupaten Bandung sanggeus hujan gede turun ti peuting nepi ka isuk. Cai ngalimpas ka jalan raya jeung imah warga nepi ka jangkungna ngahontal 1,5 meter.
Ribuan warga kapangaruhan ku ieu musibah. Sababaraha kulawarga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman. Sajabat eta, kagiatan masyarakat oge kaganggu lantaran jalan loba anu teu bisa kaliwatan ku kendaraan. Numutkeun katerangan ti aparat setempat, banjir disababkeun ku meluapna walungan Citarum, Cipalasari, jeung Cigede sanggeus hujan kalayan intensitas luhur. Petugas gabungan masih siaga pikeun mantuan warga serta ngalakukeun pendataan korban banjir. Pamarentah jeung warga dipiharep bisa gawe bareng ngajaga lingkungan, sangkan musibah banjir tak terus kajadian unggal usum hujan. Pamirsa, mung sakitu informasi dinten ayeuna, simkuring Keisha Kamila Putri sejak pamit mungkur, pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.